Antaran keluar tina Islam pegatina Islam tilu rupa. Hiji pegatina Islam teh ku niat kufur, niat jadi Yahudi, niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser, nyana jadi kafir, jadi murtad. Nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat. Marka 2 galuar tina Islam teh ku ucapan kufur, nai loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman. Na'udzubillah min atawa pagawean kufur digoyahan. Ayo mati kiai, cek kiai ge cenang ke di akhirat aya pepelakan sorga. Aju itu mah Rasul jannah naon pepelakan sorga. Orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ta aing kuari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae. Mun dagang maju menjadi pejabat datang ke bisa korupsi eta laluasa maksudna. Beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu. Siapa sok gawe la haula? La haula wala quwata illa billah. La haula la tughni min ju'in. Ya la haula wala quwata illa billah teh cukupan tina lapar. Tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad. Cing ada eta. Jadi wala sok gawe la haula bae ja tetep ngawe la haula ge wae lapar bae. Sugan ku sebab ngawe la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh cenah. Tan mantak ieu rada lalaunan ye sing hade. Urang sok lalagaan man gos karah ditu ulah. Lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama. Datang ke orang murtad. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik ulah tasingan la haula la tughni min ju'in. Dia teh nyukupkeun tina lapar tetep bae lapar mah lapar bae atawa lain lapar. Sia mah ngawirid la haula bae kunaon? Teu aing mah resep bae la haula. Aing ngawirid la haula bae terus bae. Dia hutang mah hutang bae teu cumpon. Naon hubunganna la haula jeung hutang? La haula mah hubunganna jeung kayakinan. Ari hutang mah tuh saha tah pambayar lah. Sugan ku la haula kabayar hutang jan teu. Lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil. Jaga anu dizalim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be. Ieu mah kos kieu Caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna. Takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad. Emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh. Ki Umar mah geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun mah kos kieu diduduh. Geus lah aing mah nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke. Kadege tak ku kisah takdir lain takdir tama pagawean hulu sia murtad teh kos kitu. Ulah sih hade kos kieu lah meureunna aing sakieu ayana. Emang kunaon gitu? Aing dagang endog aju aja dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kabeh. Beak yang modal geus nasib aing meureun kos kitu mah sadar pantah bagus tukang dog dah
nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar bae nasib lain nasib teh mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teh mah lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ye tapi kieu mah teh mah lain nasib segala siapa lalawara teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia de duh lain malah dagang dog acak-acakan meureun teu peupeus ka pabe angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtungna ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur pabe teh jelema keur marah mah kitu Pak gara-gara endog peupeus wabeh kunya disarekan negara kos pamimpinan caknya ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar yang kos nasib ya Allah merenanan lah endog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib ya Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tangga pun tanggal asung ge inget tidak nasib nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus dipotong pan gara-gara jalan tadi beresan pan ku pamimpina nah balik deh siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib tama lalawara sia bego murtad lain nasib eta darah emang aya nu kaluarti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad tah lamun sakeun lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeutik mah ngagiclek masya Allah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kurang mah zaid ngalamun bae nah sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambok heuy deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat sih hirup henteu lah aing geus eueuh harepan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe sejuta bintang di langit satu yang bercahaya budak anak bawa Oma Irama kajian buku maki sejuta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh aku macai di ember jadi sesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku bateung ngeus moal kawin aing mah cakeun teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak hei ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega kene sia dikawin jeung monyet gaya ke misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya sia kurang gitu ya ulah sok aju frustasi kok sieun teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta masya Allah karim setik mangagicrek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin geus sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat hiji 2 3 4 ke ieu tinggalkeun ke aing kawin deui aing bari geus 50 itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia geus kieu meureun nasib aing bagus teh punna inget ka nasib bagus teh punna
geus nasib aing meureun kos kieu geus teu bisa dikumbah pan aya nasib bobo budak parah. Tama lain nasib tama cak nu saurang lain nasib tama kos kitu menghayu ke nafsu tama lain nasib tama murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad. Masya Allah tadu tak sing hade jasa sing hade atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam. Oh mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih eta murtad tanya nata ridho jelema nu deuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta sulah ulah dingkekeun deui saya ke sini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya langsung kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngising heula keke mau kemana Pak Ustad mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngising apa beneran borocot beres gegeran kadinya deh tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnya na sebab ngantepnya na ridho berarti karena agama selain Islam murtad. Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar sakira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad murah udah dingkeng langsung baik orang lamun nyaritakeun gos itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa kemudian cak guru sekarang aja udah langsung syahadat sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya sama keluarga saya dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam disoting lah mencara kurang gampang itu mah cek guru teh gampang udah sekarang aja syahadat itu mah nanti kita bikin lagi acara enggak lah nanti aja saminggu doang saminggu datang Senin acara dek poe Minggu pae memeh Minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur-dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus syahadat sorangan enggeus wallahu alam tamangke kumaha di akhirat bah ya Allah ya Rabbi manda kata Lady Dai di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu ayahnya mata data nak masuk Islam nah, biasa syahadat mendaknya jadi ratu nya sugih nya gelis akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga ya susah aya di sia dagang rugi aya di sia gering aya di sia aju salat carang ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah subhanahu wa ta'ala